Geuning kieu karasana jelma teu aya amalna susah di alam dunyana komo deui akhiratna ari jalma anu iman agamana kabeh Islam salirana teh cahyaan henteu kasorang siksaan kudu daeknya ibadah ka Allah nu maha murah pibakeuleun di kiamat bisi panggih jeung tugeunah manah kudu eling pisan getol taat ka Pangeran supaya jadi lantaran diterima iman Islam nyakitu orang sing eling ka ibadah kudu tigin getol taat sareng yakin ka Allah Rabbal Alamin. Duh Allah nu maha mulia ka anjeun abdi sadaya ibadah sakuat daya sareng nyanggakeun pangraksa Gusti Allah Maha Suci abdi seja pasrah diri mugi anjeun kersa namti amal jeung ibadah abdi saparantos abdi terang bade sosonyaan ka ibadah diterang